penting bumi alam asa cempring urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda karurup budaya dengan sameme legi urang jaga singgasih budaya Sunda karurup budaya dengan sameme legi urang jaga singgasih. Hariring di tengah peting bumi alam asa jemping urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda karurup budaya dengan sameme legi urang jaga singgasih budaya Sunda karurup budaya dengan sameme legi urang jaga singgasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang moday? Alhamdulillah. Kayang damang ayam. Para wagi sadayana nu kusim kuring dipi hormat tepang deui dina acara ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda. Lain IT iseun kieu Kamana itu? Biasa. Aya teh malam Malam Kemis. Kemis. Persiapan saum anjing. Persoalnya anu sok saum sunat mah persiapannya. Tapi kalasan kieu moday. Kumaha? Kayang kieu ya. Jadi kebenaran dina puting ayeuna teh tim ngaronda teh ngangkat hiji tema. Naon teh Anu mana? memang tema lagi sih beuris pernah buringkak gitu. Matak sarpi kieu ieu teh sareng ieu. Bener. Keung atuh. Keung. 30 ya. Bulu Bulu bunuh. Ada ulah bulu kelek. Tapangitan paragi sadayana kangarasan dina wengi ieu ngarona midang deui painten ngarencangan paragi sadayana anu aya ngacumantaranya dina Facebook-na Kang Hen. Alah abi can ngabagikeun. Ngabagikeun Lagi heula atuh bagikeun yang heula. bagikeun na Facebook-na. Wah, ada yang bagi. Mal sayap ditamihan deui ku abi genep kayaknya. Tapangitan paragi sadayana khusus anu tos maranconya mangga tiasa ngabagikeun ieu acara ngarona panginten dina Facebook-na Kang Hen. Mangga diketik Facebook Kang Hen muncul aya anu di kacamata foto profil. Panginten di dinya langsung aya tema acara ngarona temana teh anonim. Naon cenah anonim kurang buat engke. Nah, panginten di dinya panginten mangga diketik Kang Hen. Kang Hen langsung diklik. Muncul eta anu ieu di kacamata tanya. Badagnya. Wah, eta pangitan eta. Aduh, teh acan muncul. Biasa jaringan. Tah pangitan dina wengi para sadayana tiasa ngabagikeun ieu program ngarona mangga pangitan di Facebook-na masing-masing supados aruningaeun kitu baturnya kana acara ngarona. Kumargi pangitan acara ngarona di dieu mah nyaeta ngaguar obrolan budaya Sunda. Ngajaga ngamumule miara ngangkat ngarumat budaya Sunda pada khususnya gitu. Tah panginten bisa walaupun masih diajar. walaupun masih diajarnya masih diajar Diajar terus. diajar terus pengennya pergi sedayana
Tah tos muncul. Pada dibagikeun heula. Bismillah. Bismillahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Prung. Bisi kalesehan. Nales ya. Ngaronda. Anonim. Bagikan. Tuh, mangga ngarongton kieu tah. Tah panginten bagi sadayana dina kesempatan ieu sim kuring sareng rekan-rekan ngarona panginten bade ngarencangan pagi sadayana anu nuju maranco atau nepi nuju ngontos santai tadi metannya gitu. Biasa Babahanan. kurang apa biasanya anger we Jadwal teh lewat ya, lewati jadwal biasa. Tapi nah buat yang ngarona mah tuh nya ai jam 7 mah lain ngarona. Mata ngarada wengi teh sawios sadayana. Tah panginten pagi sadayana dina wengi ayeuna panginten sim kuring ieu teh bade ngaguar obrolan atau nepi ngobrol we imahnya. Ngobrol sim kuring ngangkat panginten artikel sabaraha artikel anu parantos diarsipkeun ku tim kreatif ngarona nyaeta anonim atanapi anoname. Nah kitu nya. Naon cenah engke urang guar. Kang Eng panginten ieu teh urang di absen heula anu nuju maranco. Kasihan Kang Eng. Kang Denny di Jakarta. Kang Denny di Jakarta. Suwe Kang Denny. Kang Denny mah selalu setia wae. Kang Odai, aya Pak Jojo, Kang Odai. Pak Jojo, Aya Pak Jojo aya. Aya Pak Jojo, Bojangwangi Pak Jojo. Tuh, Pak Jojo aya tah. Aya Ambu Isur. Aya Ambu Isur. Wilujeng Aceh. Aceh kira kan dia Aceh. Sanes eta nya si Acehnya. Wah, lamun ngawin ke mah. Kang Eng ieu tim kreatif diulang geurang Ya, Ambu siap Isurnya. lah. Nah, eta siap lah. Ngawin itu ya. Cenah ngawin hatur nuhun Ambu Isur atanapi Ece abdi menyebat katanya. Salajengna Kang Eng. Biasa Kang Haji Awang. Kang Haji Awang. Oh, eta teh ngelis ti Pampayun atau Haji Awang. Karena Pak Awang. Lajeng Kang Eng. Atur nuhun kitu dan biasna. Hatur nuhun. Geus datang geuning we. Aya. Ini waktu itu Ngaliwat nuju ngaliwat. Kang Eng nuju ngaliwat sareng ieu kru ngarona nu sanes. Lajeng Kang Eng kali. Taiin ranca ekek. Teh ieu ranca ekek. Jeung wengi eta biasa eta mah daster. Biasa bos daster Dan sareng sareng bos bulu kukus. Lajeng Kang Eng. Teh Resti Agung. Teh Resti Agung biasa eta mah di seberang. Selalu manco. Jeung wengi oge. Teh Yuli. Teh Yuli. Jeung aya. aya. Mudah-mudahan Teh Yuli nya kena sanes wakosnya biasa hadir di Di. oasa sarangan. Lajeng Kang Eng. Kang Dadan Surabaya. Kang Dadan di Surabaya. Wilujeng Wah, oge. Wilujeng oge Kang Dadan. Sareng Dehet oge di Mojokerto. Teh Heti di Mojokerto. Wilujeng wengi. Mohon. Teh Yati namanya tos teleponan abi teh. Teh Yati. Sareng model-model. Sanes Teh Yati teh Kang Eng anu nyuhunkeun layung galunggung. Layung galunggung. Tiasa di petedunan. Insyaallah layung Biasa teh biasa teh. Mohon biasa. Sakapenas namanya kitu eta. Kama pelabuhan. Mohon. Salajengna Kang Eng. Bah Mus. Abah Mus. Sur Bah Mus sesna amun ditamian ku tukang suling cawa. Wah, laras. Pokoknya mah di booking Pak Jojo orang nyuling kan Pak dia. Jojo, Pak Jojo, ala urang-urang sasarangan di Deli Ciawang ya. Berangkat lagu nagin itu ya. Lajeng. Ya, Kang Agus Susanto di Sumedang, sareng Kang Ipe. Kang Agus Susanto sareng Kang Ipay di Sumedang. Sumedang. Wilujeng Manco. Kita teh kabupaten murid pribados. Saya harus padahal. Kita muridna Kang Eeng. Aya ti Cisayong Kang Atep sareng Ati Kemot. Dan Kang Atep masuk ngerepe. Cek repehan Kang Ujung-ujung Atep. kumaha? Pelentung. Aduh. Sareng Teh Ican oge Wilujeng Teh Wangi. Icana Wilujeng Wangi, Wilujeng Manco kitunya eta. Kang Adim di Bekasi. Kang Adi Wabengkong Bekasi. gitu. Oh, Wabengkong, Prabu. Wabengkong. Nyuhunkeun dia cenah Naon? bulan Priangan. Bulan Priangan, tong bujeng-bujeng bilang Priangan. Kusim Bulan. bulan tok dipasti. Ke wangi jam 12 nelpon. Kumaha cenah Kang Eng? Cenah pokona mah lamun teu aya lagu bulan Priangan awas na gitu. Wah, Ngancam sagala. Tenang, ku abdi di layanan. Lajeng Kang Eng. Kang Yayat di Garut. Kang Yayat di Garut. Sareng Mang Hendarso Mang Hendarso oge eta mah di Garut di sami. Garut sami. Salam dulu. Pokona mah Salam. ya Kang Ayang.
Garut di Garut. Tasik. Wah. Lengket tuh. Garut Tasik Bandung. Gitu. Eta Nah, barudak ibarat anu di Tangerang, barudak di Tangerang, eta barudak kompak oge nya. Kang Farhan, Kang Farhan, Kang Dodon, Kang Dodon, oke, Kang Ridwan, Kang Ridwan, Eta mah di di mana? Kang? Karawang, Di Karawang. Rejeng Ungi. Eta mah di Kaleureun. Nah, kota Karawang. Wah. Yang baru. Aja Kang Eng. Eta teteh biasa Sukabumi. Oh, nuhun. Rejeng Ungi. Telepon teh ade pengen di Sukabumi sok manco. Masuk Sanaon aja. mancona teh siang. Siang. Dia siaran di nona? Tuna. Tuna. Di mana teteh? Di Pamindangan. Pamindangan aja. Teh Ucu di Perum Sukawening. Teh Ucu di Perum Sukawening, Lujeng panginten Wengi. di Lujeng Wengi teh Ucu. Sareng Kang Eng. Kang Kanit. Wah, Pak Wah, William, Kanit. Pak Kanit. Kang Kang Kanit. Iya aja. Setia ada tuh. Setia tuh. Pokoknya mah sana minta belekuk 1000. Waduh. Lagi dia juga kayaknya belum 1000-an. Aduh, ah di pasian. Nah. Alah, nah siap lah. Ini mau jadi cangkeng gitu. Lanjut Kang Eng. Kang Irfan di Samarinda. Kang Irfan di Samarinda, eta paintan rerehan Kang Eng, paintannya itu kesempatan paintan. So, Kayak paintan rerehan simkuring, Murudul. rerehan Kang Kodai, murudul, wah. Pokoknya setengah tahan we eta kita nonton teh. Gitu. Tah paintan sambil jalan. sambil kena Kang Eng, ieu teh kamarana ieu teh hansip jeung pembantu teh. Baru kemana itu? Pai. Mang Pai. Buat tibra. Tibra ya. Keheula ieu teh. Kaliwat pula tuh. Eta lewat asakan. Lewat mah. Lewat asa. Kali. Gigi kan nih. Iki Ah, iya. lain dia teh Simak. hansip kata ciri ka mana pagi telat itu kumaha ka mana Pan papa hansip teh cenah aya tugas deui cenah Waduh. Pak kepala desa. oh pupauan ai hansip kapan desa teh Giliran piket Oh, ke bagian giliran. piket. Bagian giliran. Bukan piket bantal. kesawiya kepinya kangengnya kesawiya Sawiya. ada berbagi gitu Berbagi. nya tamatah panginten eta teh hansip teh wajib dibudidayakeun Budaya. dibudidayakeun Dibudayakeun. Kelatan lele. nya tuh ku ejeng nah itu saterang simkuring aya hansip di Ciawo eta we Langgang. Emang abdi daftar ah. daftar Kang Eng geura Daftar ke mana? kata mah ada mal hansip atau tidak nawan Sama tukang kue. mah kata tugas Oh, cenah tadi teh hapunten awe cenah Kakang Opai, Kakang Iya. Odai. Oh, nya teu sawios Salam ka pemirsa sunat teh. oh jantan teu tiasa adieu nya Kakandai colan sudah dapat benar. Andai tahu. seandainya tolan teh nya gitu tos lah kami teu sawios pantan Oh, iya kopi biasa. kopi heula tuh Siap. aduh iya ya kopi nya tilu-tilunya kan Ya hasil. yang tos hasil nya tah panginten pergi sadayana di dia tos aya anu ieu wah ambu isur mah tiasa munut kawi cenah wios asal teu ge munut yuswa Kalau nyawan jadi. Insya Allah mangga kami anu tiasa kusim kuring pasti dipidangkeun. Ambu nawe ka dieu lah, gawe sarapan. Amuna ka dieu lah. Gawe kira. Patangka permana Kang Eng aya hadir. Aya, siap, Kang Kanit. Ulah cenah libatna di pedaan. Ah, siap lah. Iya. Eta mah tuh kaseneng pakanit. Wah, kaseneng. Basa kacurug oge nya anak belum peda. Waduh. Sareng paisna eta mah mantap. Tumpakan setengah capit. Atau kulit bedug di alit mah eta. Para wargi sadayana panginten kusim kuring TV hormat, panginten kalerekan urang rada di guar salit Kang Eng nya. Di guar salit. Dina wengi ieu teh simkuring panginten hapuntenna pangansip teu tiasa hadir, panginten Ari Kang Pai mah aya ya. Selalu siap melayani kopi dan liwat ya gitu eta. Tiara cuneng Kang Idai. Idai we kendai. Wah, Kang Ida. Tadi atuh teu kudu digeroan we lah ka dieu we Udah lah. bisa urang, pokoknya mah Pak Ida mah ka dieu we gitu eta. Tah panginten pergi sadayana, tadi ku simkuring disaurkeun, panginten tema dina wengi ieu teh anonim. Naon cenah anonim teh ngadai? Wah, anonim teh eta teh rada bahasa gaya. Rada bahasa ceuk barudak mahasiswa jeung pamudana. Anonim teh hiji perkara anu memang nonim. Teu aya nami. Nonem. Tah panginten di dieu mah tadi maksud anonim di dieu kusim kuring mah aya hasil karya, hasil karya Tapi tapi eta teh
Saha. teu aya anu uningan saha kitu anu nyiptakeunana gitu. Tah pangitan salah sawiosna tim kreatif masih parantos di Koreaan karena internet di Korea Internet. simkuring kalau di kopian sok salah wae Lewat. di Koreaan karena internet pergi sadayana panginten kalarasan teu acan menang tamatak panginten kepargi sadayana dina wengi ayeuna teh simkuring bade ngaguar saalitna naon wae atuh hasil karya kitu khususna di orang Sunda panginten anu teu aya terang saha eta nu nyiptakeunana tah panginten khusus dina wengi ieu mah neme dina anu rada tos masyhur gitu toh sok taradangeunna dina kawi katana dina lagu gitu naon wae cenah tah salah sawiosna pasti parodi Emang eta teh tos di pelarian di kamana-mana teh can kepenak. atos kang simkuring nanyakeun kana anu admin artikel Google ditaroskeun teu aya nu ngawaler bahkan ningali simkuring riwayat dina Google tahun 2017 18 18 memang teu aya anu aruningan jeung teu aya nu wantun ngawaler tah pilih lepas gitu eta nah karasan panginten dina upami dina Sunda mah gitunya tong bujeng-bujeng panginten hal-hal anu sapertos kitu sapertos kieu anu alitna moray anu alitna teh sapertoskeun ayeuna lalaguan kaulinan budak saha anu nyiptakeun pan teu apa kitu nya jatuh kapan teu terang Cing ciripit. nuhun tama tetapi tah aya tapina saur secara ilmiah mah secara akademis setiap hasil karya pasti aya nu nyiptakeunana kitu tah eta Mau ujung-ujung aya. wal ujug-ujug aya maka tangtos panginten dina ieu oge anu bade diguar ku simkuring tangtos aya nu nyiptakeun Aya. mung dugi kadangat ayeuna khususna simkuring sareng balarea gitu teu uninga saha anu nyiptakeun eta lagu tah sapertos kitu lagu naon wae cenah di dieu teh pargi sadayana anu memang anonim teh anu memang teu aya nu can teu aya uningan dugi ka ayeuna saha penciptana kitu eta teh diantawisna hiji Wangsit Siliwangi Wangsit eta teh Saha. saha teu aya nu uningan ku simkuring di Koreaan eta pas aya kopi mah kana internet di Koreaan kana internet teu aya naroskeun ka Mbah. naroskeun simkuring ka sepuh atuh cenah deuh ka abah kita apa gitu atuh panginten anu kantos na aransemen ku simkuring taroskeun teu aya uningan tah kitu ka pai jadi dina wengi ayeuna teh ngabahas buat aya bintang siapa itu si Andan sampai dia dan gegero bangkelahnya sabab naon ka pai Ada lewat tutung. mah kudu da tutung mah kaamul Biasana masak cai nu sok tutung teh. Saat kajantan kieu ka pai kunaon hayang dibaturan simkuring ada keung gitu ada keung ya gitu nya tuh simkuring mun keung teh sok aya ngopi kopi mah Hadiah heula itu. mohon tah jadi panginten kampanye teh ada keung sudah ieu teh nonton ngarona teh aya Tapi atuh kopi teh. nah sok kumaha kewajiban ka ini orang mah Kewajiban. kita nggak ada karosong kieu hanya sebenarnya mitra sarieu gitu simkuring keung tapi da aing ngarona mah moal da kewajiban rek hujan Rek hujan, rek panas Panas. pan pentingnya rek hujan rek hareudang. rek hareudang rek gerimis Hujan jarak kurang payung. teu leueur Kurang itu. gitu aing ngarana mah kewajiban mah kudu Poe. Aya poek Kurang damar. kurang damar. mata simkuring ayeuna Kurang kadung. mata simkuring teh kudu dibaturan kumaha pani sieun simkuring teh gitu sabab seueur sejarahna ka pai urang buar we nya siap tadi dia teh tema teh Kang Pai anonim teh hiji hasil karya seni anu memang teu aya nu uningan aya pasti nu nyiptakeun mah gitu Sampai aya teh ieu mah. waduh Sareng ka Muhammad Jamjam, Jamjaman. bojona uton di mah aduh Bisi ngaronana lepat ieu teh lepat jendela. simkuring teh kalarasan kita tidak jual kita acan beli ka bumi Dasar. mata kumaha kewajiban ada lain gitu aduh hatur nuhun pun perantos naung kawan kiranya kana salajengna peta pergi sadayana ieu aya saha Muhammad Nur Jaman oh iya
saha? Urang Salawu. Oh, Di Salawu. Manco di Salawu kayak gitu. Manja. Tah dilajengkeun heula, panginten pergi sadayana ieu teh sakali deui secara ilmiah, secara akademis hasil karya tangtos aya anu ngadamelna. Aya. Tangtos aya anu nyiptakeunna. Tah anonim di dinya teh pergi sadayana aya oge disebatkeun anonim teh secara ilmiah aya seseorang anu memang alim disebatkeun. Contoh misalkan naon wae contohna teh misalkan penggemar rahasia. Wah, eta teh anonim sami. Nyumput Aya hasil karya, kumaha? Nyumput. Nyumput. Aya tiga kakek nyumputnya aya apa? Apa kita contoh aya hiji puisi Kayak kalau apa ya, Wah. mangges megang rek kadinya. ka eta. Cenah mun geus turun kiloan ka dieu. Tapi da asa moal. Kursi sedrug-drug. Tibatan turun ke nama. Tah panginten anonim dunia teh disebutkeun hiji anu tadi penggemar rahasia. Eta tiasa sebutkeun anonim. Anu kaduana hamba Allah. Allah. Biasa eta teh disebutkeun anonim gitu. Contoh teras panginten pejuang. Pejuang. Tapi teu aya namanya tiasa disebutkeun anonim. Pejuang tanpa nama. Pejuang Wah, tanpa nama. pahlawan tanpa nama. Tanda jasa. Nah, eta gitu nya. Tah panginten dina ieu mah khusus dina wengi ayeuna mah simkuring bade ngaguar seni lagu, seni musik gitu. Lajeng wengi oge ke Teh Imas di Bekasi. Teh Imas di Bekasi. Wilujeng wengi, wilujeng manco ieu ngarona. Tah panginten purung atunya naon wae cenah anu bade dibahas teh diulangi hiji anu parantos dikempalkeun ku simkuring teh hiji panginten lagu Wangsit Siliwangi, anu kadua Kemang Gadung, anu katilu Bambung Hideung, Allah. anu kaopat tah ieu mah terkenal yo. Naon? Terkenal rek di Jawa rek di tuna Halo Halo Bandung. Tah eta. Kayak penciptaan. Eta teh taya penciptana. Aya mereka. Aya ngan teu aya nu terang. Biasana kapan Google teh sagala aya. Eueuh eta mah. Oe. Ditanyakeun teh ngahulang we Google teh. Aduh kana terang gitu. Tamatan panginten pergi sadayana hayu urang guar sasarengan panginten sakantenan sareng maknana. Tah panginten pergi sadayana lagu anu opatna teh mangona ieu teh osok oge aya kajantenan sampainya. Upami misalkan di hiji acara Itu ngalagukeun eta. kadang-kadang cenah kasurupan kabeh. Aya oge di dieu mah nu ngalagukeun eta kasurupan gitu. Benten-benten adat-adat hiji tempat teh sapertoskeun kitu. Tah teras panginten Kembang Gadung, Bambung Hideung, teras Wangsit Siliwangi, Terang Halal Bandung, simkuring bade salit ngaguar perkawis sejarahna. Kumaha atuh lagu eta teh sahabat. Tapi satu acan eta biasa. Urang seling heula ku lagu. Nah, Tasik. laguna teh Tasik anu Urang. urang. Persib Bandung. Versi Persib. oh Persib menu aing. Di ka poho ya gitunya. Indonesia pantos sok tadi Tadi tanya Kenny euy. India. Waduh, Indonesia 4-0 marwisna nya. Sareng mana? Jeung India. India. Udah India mah modai. Wah. Rek main bola, rek gawe nyanyi we. Corona kan jadi oke nih. Kumaha aya tangkal ya. Kumaha we aya pokona masyarakat aya tangkal gitu pasti nyanyi gitu. Siapa modal ya? Ayeuna urang pidangkeun nya eta Tasik nu urang. Nah. Prung. Tempat anu nanjung
Kang Pangi, kapan abi teh sok ngaragukeun bunga wengi. Tos katalar teh acan, kumaha maknana teh? Tah, kudu ditanya tuh. Bisi kru ngarona cenah teteran di teh. Wah, Manana lagu Tasik? Mohon cing kumaha teh teh. Ari manana lagu Tasik mah panginten urang teh. Intina mah Tasik teh nu urang, kudu dijaga, kudu mulai. Cuman panginten aya ciri Ciri. Tasik teh ngagaduhan ciri. Wah, kudu aya ciri ka Ciri. Kumaha tah? Kumaha tah? Pan cenah cek bodan santri mah alamah waktu dapter. Wah, alamat latu dapur. Nah, Apa teh nama Pangi? Nah, jadi leungit cirina leungit hargana. Wah, bener. Beres. Jadi lamun Tasik terkenal aku Gunung Galunggung, da mau aya deui gunung di Tasik hiji-hijina ieu ti Gunung Galunggung. Laras. Sareng Geger Hanjuang, Hanyuang. ari Geger Hanjuang teh panginten eta teh salah satu lamun Ciparudak mah situs pisan. Jadi nyata diseratkeun di Geger Hanyuang teh aya berdirina Kerajaan Galunggung tahun 1111. Pan eta teh maknaeun keneh urang hiji teh Gignya lainnya penting ayeuna sarasaan. pan bade ieu cenah nonem Mudah-mudahan we nya urang teh diselametkeun gitu. Mohon pokona mah intina mah kedah dimumule, kedah dijaga lamun teu ku urang usaha deui. Lamun ka ayeuna Iraha deui. bisa jadi nyeri nyara-nyora. Bisi kieu kos Pak RT. Rajang wangi Pak RT. Ada udah nyewengi PRT. Tuh, saudara mah nya. Teh kada teh teh. Ya gua kopi teh bean. Nyuwun. Kitunya Mas Laras Pantan jadi anu disebatkeun kunaon di dieu pangintan eta teh salah satu ciptaan laguna teh Kang Eeng. Oh, orang mana tuh teh? Orang Garut. Orang Garut. Kan seurting nuang. Nyiptakeun lagu Tasik. Oh, gitu. Tapi teh sambil kapan ayeuna mah tos lami di dieu. Tos asa jadi orang Ciawang. Orang Tasik. Rajang wangi Kang Asep Jamaludin. Walah, Asep Asep Pak tukang ngalinting. Ngalinting. Baheula mah Kang eta teh di rumah Sim Kuring di bumi di rompok Kumaha? ngalinting. Lamun saya ngelintingeun milarian kasih si jalan Sugano aya kuntung. Kamu cek ake kemot mah. Tuturu pun mulung kuntung. Subuh-subuh. Tapi ayeuna Kang Asep Pako dari mana? Alhamdulillah eta mah di Bogor. Juga nama. Enak geus tara kali cing. Parah eta mah. Tapi aman ka bakon. Aduh, saya pergi Tasik nu urang, salah satu ciptaan lagu Kang Eeng, anu mana panginten eta teh hijinya ajakan ka urang. Sumargi dina repna teh Tasik Malaya nyangga budaya, Tasik Malaya tempat wisata, Tasik Malaya nu balarea urang jaga di ayeuna. Itu sabab tadi cek apahi lamun di ayeuna iraha deui. Lamun teu urang Usaha deui. oh mah. Alah Gusti lagu. Panginten tadi sim kuring tertarik pisan ku cara Kang Pangi bahwa panginten lamun leungit ciri hiji barang maka bakal leungit hargana. Juga jengkol we nya. Masih jengkol cenah atawa dibere jengkol atau sakarung. Teu bau. Tapi teu seungit jengkol. Ayo. Gagal. Atawa cenah mereparasi satruk. Ipaledak teh. Naon? Satruk enggak mau terasi bau itu. Ada pangitan laras pisan mata pangitan orang Tasik ulah nepi ka kalingeteun. Ciri Kalengitan. kalengitan ciri. Kurang jaga ciri teh kurang gitu Mata sok kadang aneh abi mah. Kumaha tah? Ari ku urang budaya teh teu dimulai, teu dijaga, dicokot ku orang batur udang adat. Nah, gitu. Kuduna mah urang teh bangga, dicokot ku batur teh berarti ngaku budaya urang teh alus. Gitu. Kadang urang teh ngamuk ari geus dibawa mah. Jadi kasarnya nama gengsi. Tah, gengsi laras kan, gengsi. Budak moral. Anu utami ge panginten Pulau Sadayana dina berbicara perkawis budaya mah salah sawiosna panginten aya hiji naonnya disebut teh cek mahasiswa mah
statement. Tah. Terang statement Naon sebenarnya? nya gitu. Stick tuh kue nu paranyang. Eta mah stick eta mah. Stick nya. Mainkan statement teh pernyataan. Pernyataan. Wah, hiji pernyataan. Naon pernyataan teh kieu? Lamun teu apal kana bahasana, maka moal wawuh kana budaya. Gitu. Nah, mainkan sim kuring sok rada kasindiran ka itu teh. Kumaha? Urang teh orang Sunda, itu apa bahasa Sunda? Balewalnya nyari yang Sunda teh. Balewal. Matak meujeul. Lamun urang teh teu wawuh kana budaya urang. Gitu. Gitu, sapatos kitu. Tapi mudah-mudahan nya ku ayeuna ieu acara ngarona nya Urang nami we urang sasarengan diajak. gitu eta. Orang pamus kena di ulang. Mohon insyaallah wah bagus eta teh. Wah. Kamari teh hayu. Nya bagusnya. Kamari mah hayu tapi teh aya wae kumaha coba. Da bamus teh kasim kuring mangangkana teh budayawan. Budaya mah. Budayu tapi menawan. Sami jeung kaki. Tapi Kang Pae, saya mah bangga pernah langsing. Pernah langsing. Mun ayeuna tinggal langsung teh. Dilajeng manca oge meta aya Cecep Rahmat. Cecep Mohon lagi. Cecep. Meta ayeuna pangitan di Palihan Mang Urja. Wah, Mohon Kang Cecep pangitan. tukang sisilan. Mohon biasana ayeuna teh di nyebatkeun teh di Kanang. Oh. Mang urang ka Kanang teh. Asli. Ayeuna mah. Mata pangitan upami ngadangu rek para wisadayana urang ka Kanang Mang Cecep tah ka Mang Urja. Paguron. Tah atuh nuhun pisan pangitan wisadayana. Tah anu langsung we moodai. Ayeuna teh langsung we kana materi. Naon cenah anu tadi disebatan kusim kuring. Anu kahiji bade diguar heula teh nyata Wangsit Siliwangi. Wah, tah pangitan. Wangsit Siliwangi teh eta teh laguna teh dilagukeun ku berbagai genre. Oh, aya genre anu jaipongan. Ku budak mah di Silat. aya. Dipencakeun aya, dipongdutkeun, dijaipongkeun. Wah, sanes kanten. Berbagai versi. Berbagai versi hartosna eta teh seueur nu resepkeun kana lagu eta. Gitu. Tah panginten tetapi di sagedengan seueur nu resepkeun oge panginten ternyata lagu Wangsit Siliwangi teh eta teh ditaroskeun ka berbagai pihak eta nepi ku sim kuring tadi siang. Siang teh sim kuring teh ngacak heula ka bae. Oh, acak-acakan. But diacak-acak internet ku sim kuring. Diacak-acak teu aya teu meunang saha menyiptakeun eta lagu teh. Gitu. Tah panginten dina lagu Wangsit Siliwangi teh eta teh mangrupikeun hiji narasi. Hiji narasi, hiji cariyos eta nyaritakeun naon kerajaan Galuh mohon Pajajaran, Kerajaan Pajajaran teh di dinya teh sareng dicarioskeun teh sareng hiji pamimpin anu bijaksana, anu adil. Tegas namanya eta Prabu Siliwangi gitu eta. Tah pangintan Prabu Siliwangi di dinya teh pargi sadayana. Di dinya teh ngambewarakeun dina lagu eta teh anu mana pangintan dina lagu eta teh hiji nyebatkeun baheula jeung kiwari gitu. Baheula jeung kiwari teras anu tungtungna teh nyarioskeun aya hiji raja anu memang adil jeung bijaksana gitu eta. Namina teh Prabu Siliwangi. Salah sawios pangintan sababaraha versi ngagaduhan versi tersendiri ya gitu perkawis Prabu Siliwangi. Anu mana pangintan da kumaha cenah kurang menyikapinya gitu. Saur sapalih mah carios Prabu Siliwangi sapertos kieu. Saur sapalih mah kieu. Eta teh teu naon mangga. Kumagi naon anu versi kieu tiasa tangawar kana versi anu damel ku anjeunna oge panginten ieu tangawar. Tari urang kumaha? Urang mah panginten menikmati we. Da terang urang mah panginten kitu. Tah dina lagu Wangsit Siliwangi oge para wisadayana panginten di dinya teh aya tah di dieu nu misisna teh tak simkuring rada keung teh we gitu eta. Kunaon cenah sok dilagukeun wae dina setiap penampilan wayang. Penampilan wayang. Teras panginten Wangsit Siliwangi teh sok dilagukeun oge dina setiap acara-acara gitu. Berhartos aya sababaraha pihak anu nyepeng ageman bahwa kudu ngalagukeun. Bahkan kalau Pae di tempat-tempat tertentu ge aya nu kedah
nyanyikan lagu eta. Sate acara atau kuma ngawitan kedah di kawitan ku kawih eta gitu. Beres, ku wangsit Siliwangi. Tah, kapangi ieu masa alif we, ieu teh paetan kuliah pan. Kuliah ngan ka acan geuning pada melas. Eta candek si kuliah teh. Kuliah na teh nuju nyusun ya teh. Nuju nyusun crispy kan. Skripsi. Skripsi Elvis. Dengan nyusun buku di nerak. Sakabeuna kapangi ieu mah. Perkawis nya salit perkawis eta carios. Yang bade Prabu Siliwangi eta nepi anu caraket misalkan. Naon sakaterang Kang Pangi? Saat acana hapunten Beres. ampun paralun sanes bade nyanyahoanan sepuh gitu Beres. Ari nusaterang abdi mah sinaran keluargi dari keluargi mah emang nyekel pageuh karena budaya Sunda teh gitu. Perkawis Eyang Prabu Siliwangi panginten di keluargi mah anjeunna teh terkenal sebagai seorang raja anu tadi disebutkeun seorang opay teh bijaksana. Tah aya hartosna panginten Prabu Siliwangi. Naon tah apa? Eta teh julukan saurna saur abdi mah. Siliwangi teh Namanya hartos sendiri mah central. Tah, nami asli nama aya nu nyebatkeun eta teh pamanah rasa seperti kitu. Mun sapuping tah. Ras panginten Prabu Siliwangi teh nah disebut Siliwangi eta teh nyontohan ka orang Sunda bahwa orang Sunda mah kudu silih sengitan. Wangian. Silih wangi. Kan ari wangi teh sengit. Sanes teh wangi. Sanesnya. Sama ketua panitia Kan kamari. panitia khusus mah. Jadi kena silih wangian, silih sengitan. Tapi panginten erat kaitana sareng Tasik mah. Kan panginten ari dibahas deui ka ditu mah pilih aya dina lepat gitu. Pokokna mah Prabu Siliwangi mah hiji tokoh anu kedah ku urang teh diabadikeun sejarahna. Beres. Kamalihan mah barudak karinding lingkar eta teh upami bade mintonkeun lagu teh pampayuna teh eta teh. Eta heula. Pasti aya. Wong siti. Salam di keluarga abi mah kepercantenana Prabu Siliwangi cenah cek batur ieu mah nya. Tapi keluarga abi mah nyawan. Prabu Siliwangi teh cenah osok identik jeung maung. Bukan berarti Prabu Siliwangi berubah jadi maung. Piraku manusia jadi sato. Kemana tuh kurang Sato gitu bisa jadi manusia. bisa. Maksudnya teh atuh mah nya geus sampurna hayang jadi nu teu sampurna. Maksana kadinya mata keluarga abi mah rada nyawan upami Prabu Siliwangi digedeng-gedengkeun jeung maung. Cuman Prabu Siliwangi panginten gaduh balad. Eta maung teh ya, jantenkeun we simbol. Matak sok aing kasurupan ngaku aing Prabu Siliwangi. Alah, asa hoyong seuring ngupingan dia kuring Mun aya kitu mah gampang, Mai. Mun kitu jawab we. Kalau Pak Hejo. naik. Nah, di keluarga iman diyakini bahwa maung bodas teh patih Prabu Siliwangi di alam nu sanes. Jadi simbolna teh maung. Kan sing kuring oge kami kabar di kesek kabar 15 sampun gurunya, sampun guru paritan karsana hadir Prabu Siliwangi kantos gedung pasukan. Ya mah digaluh. Tah erat aya kaitan sarangan tadi dilakukeun teh kitu ya. Kapaitan siap? Tah eta kapai sapaling nanya. Kumaha atusna lirik lagu Wangsit Siliwangi teh? Digalina kelas alitnya. Gitu. Tadi dia teh panginten anu kahiji kiwari geus gumelar. Putra Pajajaran anyar. Wawangina sumebar sajagat raya kawentar. Ampuh simpuh tur sabar. Kasatriaan wiwitan. Ai wiwitan teh mimiti. Oh. Nyukruk galur cacandran Siliwangi keur panangeuhan. Anu kaduana kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan teguh kana perjuangan. Oh, ieu lirik laguna ya. Ayeuna deui baheula kacapangan. Kacapangan teh atuh jadi carita turun temurun tuluy-tuluy gitu. Capangan. Dina zaman Galuh Pakuan muka masyhurna Pajajaran tempat payung keadilan. Eta numpas nu mawa paesan
Siliwangi Ginanjar seungitnya muang kamashur. Wangsit pitutur nepungkeun asma nu luhur. Wawanena kaukur numpas ka jalan takabur. Tah eta. Janten ieu teh salah sawios hiji hasil karya. Kunaon sim kuring nyebatkeun hasil karya? Mari ngeunaan kana ketukanana upami aturanana. Contoh misalkan da pantesna lagu maka dituna Murwakanti nya. Ieu Murwakanti pisan. Lamun we kitu. Geus sakitunya. Balik terus ke Lanjut karena ke. gawin. Contoh ieu Kiwari Gumelar, putra Pajajaran anyar. Wewangina sumebar, ampuh simpul tur sabar. Kabeh kitu. Tungtung teh jamak arep aya aran ieu mah. Tangtos panginten ieu teh upami we aya hiji pihak anu menyatakan bahwa ieu mah munang kaluhur baheula. Berarti kaluhur urang di ahli seni, ahli seni kitu mah. Palintar Berarti kitu dan ningali dina ieu ge eta teh naon teh tina rumpakana tina sanis kantana ieu teh memang seni pisan. Jeung kunaon cirina seni mah upami dipintonkeun teh ngeunaheun. Tabuh ku ieu ngeunaheun. Tabuh ku ieu ngeunaheun. Jadi blues-blues gitu. Blues ari seni mah kapan ku sabab naon? Sabab seni mah boga nilai estetika teh gitu. Nilai ieu estetika we lah kitu sakasana estetika teh naon turahnya. Jadi upami dina Islam ge sami nya Kang kitu. Laras kitu Mana pisan. AA tuntungna AA hungkul. Dina Quran ge sami. Oh, kantona dina Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu samad. Oh, Lam eta. yalid walam yulad. Walam kufuwan ahad tuh. Sajalan berarti ya. Eta panginten salah sawios naon teh upami disebatkeun upacek itu masa syair, Mohon syaira, sanes kantan kitu. Melujukna kantos kadinya. Kitu eta. Tah panginten bilih aya nu teu acan uninga kitu. Kumaha cenah lagamna kitu si Ciliwangi teh. Tiasa dia tahu mulai teh. Insyaallah. Sok cobi. Sa maratuseun nya. Kiwari. Mah. Tari. Sok. Kiwari geus gumelar putra Pajajaran anyar. Wawangina sumebar sajagat raya kawentar. Ampuh simpul tur sabar kasatriaan wiwitan. Jujuk galur cacandran Siliwangi pananggehan. Kapahlawanan juru bakti perjuangan. Lambang kejayaan jagukana perjuangan. Baheula kacapangan dina jaman kalupakuan. Kamasur Pajajaran tempat payung keadilan. Ayeuna di kondangan pas numawa paesan. Siliwangi Ginanjar seungitnya muang kamashur. Wangsit pitutur nepungkeun asma nu luhur. Wawanena kaukur numpas ka jalan takabur. Tah kinten-kinten kitu lah nya lagamna teh eta. Panginten seperti Pani cing sariaki ya. oh ngomong atuh Jadi bulu manuk kan. jika nama Kang Ubuk mulai acara ieu ngajok lieu kenal saya bangpat gitu. Tasa gitu dong. Kenal pada leuneuh. Tah eta bagi sadaya Wangsit Siliwangi. Jantan kesimpulan tina anonim nu kahiji mah seni musik
Wangsit Siliwangi teh pergi sadayana dugi ka ayeuna teu acan aya nu ngeninga saha nu nyiptakeunna. Oge simkuring tadi siang dugi ka sateu acan ngarona meyakinkan teu acan benar. Dikutak-atik. Tapi bilih pawargi menangkan mah mangawe kana komen gitu. Cenah kadi eta. Sapanginten kalarasan sakali ieu nu kahiji teh teu aya Wangsit Siliwangi eta teh panginten teu aya anu uninga saha anu nyiptakeunana sakitu. Tah janten moda jigana mah ayeuna mah nya lagu-lagu teh moal anu munutnya musim kuring teh ngalagu kan kitu nya eta. Jadi untuk capai teuing tentunya gitu eta. Tah eta panginten sadaya panginten salah sabiosna oge tadi lirikna parantos di DG panginten ieu dina bisi paragi sadayana bilih bade ningali dina lirik lagu sunda.blogspot.com didinya ge seueur nu naroskeun saha atuh nu nyiptakeunna saha atuh wah ieu sabaraha puluh nu nanyakeun da eueuh nu ngajawab termasuk sim kuring dipaksa panginten saha atuh duka apa gitu nu penting mah panginten eta teh tah dugi ka ayeuna mah eta lagu Wangsit Siliwangi teh sok dipintonkeun berbagai genre ya. Tadi garaos untuk dipecak silatan dicaipongkeun agak tiasa gitu eta. Tah eta nu kahiji pergi sadayana panginten anu dua-dua we Kang Enya. Tah nu kaduana naon cenah anonim nu kadua teh na ieu teh nyaeta lagu Bangbung Hideung. Walah. Tah Bangbung Hideung mah ieu teh sami keung kitu eta. Tah tapi keunikanana dina Bangbung Hideung ieu teh ternyata henteu ngagamarkeun Bangbung Hideung. Dina lirikna teh teu aya sugan ari bangbung teh henteu. Nah bentukna teh kieu sukuna kieu henteu gitu. Tah panginten aya oge eta teh hiji pesan dina lagu eta. Ternyata dina lagu eta teh henteu nyarioskeun sakumaha seperti judul Bangbung Hideung. Panari urang mah nya lagu balonku. Ngarang balonku ada 5. Ruk tagih. 5 benten pawargi. Dina lagu dina lagu Bangbung Hideung mah sama sekali teu aya hiji kalimat anu nerangkeun tentang bangbung aya Bangbungku ada 5. Nerangkeun naon tuh Kang Opat? Tah panginten di dieu mah pergi sadayana Bangbung Hideung teh nerangkeun hiji lalaki. Lamun lalakinya anu ngalagukeunana. Lamun misalkeun anu ngalagukeunna istri berarti istri lah gitu. Pan lagu mah kitu. Tah panginten di dieu teh Bangbung Hideung teh nerangkeun hiji pameget anu memang kapeng-peongan ku hiji awewe. Kabengbat. Wah. Mata Tos we. ningali itu sedikit Bangbung Hideung kitu lah eta. Tergila-gila. Bucin lah cek produk ayeuna mah gitu. Tah panginten kumaha cenah dina gambaran laguna teh. Gambaran laguna teh dinya teh nerangkeun hiji lalaki anu memang kapengpeongan ku hiji istri. Hiji dinya teh nepi ka aya basa ku kapengpeonganana dinya teh aya kalimat anu lamun teu beunang ku urang teh mata paeh ngabaleba. Wow. Mata edan leuleungan eta kitu. Dinya teh bakat ku kapengpeongan kitu Kang aya. Dina lagu Bangbung Hideung eta teh. Tah teras panginten aya naon deui dugi ka ku kapengpeongan eta ku hiji istri teh dina tungtung laguna teh aya nyangigir asa gigireun. Nangkarap asa luhureun. Naon deui eta? Nangkuban asa hanapkeun. Kitu nya. Tah eta teh bakat kapengpeongan. Anu terakhir naon dina panutup laguna teh? Jung nangtung asa lanjung. Gekyuk asa tiguli. Lempang asa kewa. Tah eta. Naon taranangna? Os kadon. Tah dina lagu eta teh pergi sadayana panginten sapertos kitu. Tah eta ge salah sabiosna hiji karya seni musik anu memang teu terang saha pencipta di ka ayeuna. Tapi seueur anu ngalagukeun Kang eta teh. Didinya teh tah Dugi ka terkenal gitu. mohon dugi ka panginten aya oge hiji pengamat lagu yang eta teh
curi rahwana gitu pan aya banon dari Wah. Pokoknya mah tas keluar eta nyawer we. banon dari nanti nya gitulah urang ragukeun ku sim gelis kawanti-wanti tah eta pan eta teh rahwana teh kitu teh kitu pisan gitu nya eta jadi disebutkeun ceurik rahwana tah sapertos kitu tah panginten upami misalkeun dirinya teh aya identik jeung ceurik rahwana panginten ieu teh nu sabenerna mah panginten ieu teh yang hiji lalaki anu papan peongan ku hiji istri gitu jantan kaunikanna teh naon cenah anu disebutkeun misterina teh eta teh judulna Bangbung Hideung tapi dina lirikna mah sama sekali teu aya ngabahas perkawis Bangbung Hideung gitu jantan teu aya nu wantun ngabedah teu aya sugan tiasa ditilik kumaha teu aya teu tiasa gitu tah maka dugi ka ayeuna ge teu tiasa aya nu ngajabarkeun naon persambungan jika nama simbol jika nama simbol tiasa gitu eta atanapi kapungkur mun cek kasar teh nya si eta meureun si hiji istri teh jigana heureuna gitu keur numpak Bangbung Hideung we jadi misalnya apa kadang-kadang geus di judulan teh Bangbung Hideung heureuy eta mah heureuy tah eta panginten dina lagu nu kadua nyaeta Bangbung Hideung panginten hayang urang ditonton lah Bangbung Hideung nya salib we nya gitu lah jeung Bangbung Hideung mah sok rada keung urang eta teh yuk Bang, ayo anu teh makan teh. Teh. Oh, siap Mas Beta we. Bangbung Hideung bara-bara teuing diri leheung bari dianggo kasuka kali situ pinu balong jero bebendon sareng bebendung getih salira juang awit teh pangajul buah lantaran ti kitu sora pedih ukur meka paripaos teu paya lepat seeutik diri abika gamparan nah panginten bagi sadayana sateu acan kana anu ngebitna teh biasana sok di muncul aya diralkeun gitu tah panginten salah sawios mistisna teh saurna gitu saurna teh aya di dinya Kang Eng gitu mun didinya teh lirik anu kahiji kadua teh estu teu nyambung pisan nu kahiji Bangbung Hideung bara-bara ras komo kaituna teh dibawa ka situ pinuh belong jero teu hati kok dinya teh anu kaduana ngora bedil luhur mega paripawas gitu teu hartos we gitu tah panginten tapi tiasa disimpulkeun
ketika dina anu ngebeatna teh aya rada kahartos dieu mah kitu. Cakep bener. Panondari nukelis kawanti-wanti nu endakna maliwarna pupuson kembang padaton junjunan lamun kakuntun tipung katambang beat laksana sapi kuria mata pae ngabale bangke mata kedang leuweungan dang leuweungan mata pae ngabale bangke mata kedang leuweungan mata pae ngabale bangke mata kedang leuweungan aduananya leuweungan asal-asalane aya ucap paribasa sarung bantal memucik buksep sapu tangan hiji cerik balas kulangsa bina langsa hujan gede tengah wangi hujan gede tengah wangi diimakeun sorangan yang gigir rasa gigiran nang karat asal luhuran yang gigir rasa gigiran nang karat asal luhuran aduh alaya asal luhuran masa terpulur jauh di awan-awan bebek kejagangan anggun taya karingrang jung nangtung asa lanjung getiuk asa tiguling lempangan sangalang kewang alah gitu tanya tadi teh sebenarnya mah jadi simkuring mah kantos gedung serius sama ini kantos gedung serius teh pan karening lingkar teh asal ngalagukeun bangkungnya dah ngabubuk aya ieu jadi naon cenah ieu mah meureujeun mah keur mah kebenaran kitu kaduana minang Jadi apa? naon cenah minang mah teh aya sabaraha kejadian simkuring ieu mah hiji pangitan anu ujug-ujug parem sonna teh aya gitu anu kaduana pernah ngalagukeun teu tamat alas parem da teu jadi manggung eta naik mah aya oge nu kitu tah pangitan eta mah keur mah kebenaran gitu tapi asa minang simkuring teh tah pangitan di dieu teh pagi sadayana bangkung hideung teh oge eta teh sok diantisipasi upami aya acara Kang Ayang Kang tos tapan sok manggung teh nya pangitan bangkung hideung mah sok rada anu nyuhunkeun oge gitu sok rada ampun gitu mun cek urang update nya paraluhur gitu nya pangitan eta teh kanggo anu meyakini pisan Kang Heng ai urang-urang mah sapertoskeun kieu seni gitu pintonan sebuah karya seni gitu anu dikemas dina sebuah lagu gitu anapun pangitan ka jero nama
simkuring beda terang gitu eta. Eta mah aya keistimewaan. Aya keistimewaan tina eta. Bahkan panginten teu salit aya anu memang naon teh? Aya anu memang pantang pisan lamun ngalagu Bang Hideung henteu ninyu kopi heula. Ai, hidup kopi hideung. Jantan eta mah kumaha keyakinan masing-masing gitu. Kumaha kebiasaan. Mun ai simkuring mah tong bujeng-bujeng Bang Hideung lagu nu sejeuni aku aya kopi mah. Saya tanya mah Eta mah dia beuki eta mah. eta mah beuki gitu nya. Sanes yang sanes abdi we gitu eta. Rokona jarum super atunya gitu. Eta mah beuki eta. Sapanginten salah sawiasna tanu kaduana tulisanna sebat anonim teh eta Bang Bung Hideung. Eta Bang Bung Hideung teh sakali deui aya sababaraha lirik anu memang teu nyambung, teu kahartos gitu, tapi teu aya nu wantuneun ngaraobi. Gitu da teu apaleun sanunyeun gitu. Dalam mun apal dunyeuna berarnya gitu. Kapai pawawan. Pawawan aduh. Wilujeng wangi pawawan aduh diantos kayak panginten ieu kosong ieu bintang sema. Bintang sema pawawan nesana paspak kita loh tim kreatif bakal sumping we pawawan. Kang Iqbal Muhammad oge. Wah, Kang Iqbal aya penceng Serang. Di Serang itu tanya Serang. Di Serang. Tah panginten parabisadayana eta neme 2, berarti 2 deui. Diselang heula Kang Eng. Iklan. Iklan mah kedah pokona mah gitu. Magi naon? Kan di situ dibayar. Saya masuk Kontrak kata. Cobi Kang Eng nu kahiji siap. TB Anugrah. Simkuring berarti atunya. TB Anugrah. Anu kahiji parabisadayana simkuring ayeuna bade ngaiklankeun. Lain jika nama kayaknya upami we ieu mah misalkan simkuring rada sibuk iklan tiasa ku ieu nya. Oh, bisa. Cik coba. Cing terus bisa itu cek sok. Kayak tuh pandungan nya. Ya ikan teh. TB Anugrah. Jika radio bungun. Radio Kongo TB Anugrah. Toko bangunan Anugrah anu alamatna di Kampung Ciawang RT 15 nyadiakeun sababaraha bahan-bahan bahan-bahan bangunan ti kawit bata, batu, Kenteng. Keusik saliskan anu bakal jadi bahan bangunan aya di TB Anugrah. Sakali deui di mana TB Anugrah teh? Di Kampung Ciawang Lebak RT 15 Desa Ciawang, Kecamatan Leuwih Sari. Mau pilih pagi sadayana anu bade ngabangun WC, ngabangun madrasah, masjid, bumi, saniskankeun wae mangga tiasa sumping KTB Anugrah. Kanggo naon sumping? Balanya. Banyak kur nanyakeun unggul. Kapan TB Anugrah teh eta teh anu gaduhna teh ketua abdi sadayana Kang Ikil. Siap Kang TB Ikil. Anugrah mangga sarumping anu peryogi kadinya. Tadi Kang teh kieu cenah. Tadi teh Kang Ikil teh cenah bade rada masihan ieu ikon jadi TB Anugrah. Walah tukar mere bata ieu. Tiga nama asbes. Asbes satu. Paun mata digantungkeun dirinya tadi. Hoyong ieu cenah supados ka ieu ka imut wae cenah kitu eta. Tapi tadi teh paling nuju repot teu kacana pemugi belum Sabtunya. Anu kadua Kang Eng. Anu kadua mah biasa pangkas rambut Asipa. Pangkas rambut Asipa yang beralamat di RT 15 Kampung Ciawang Lebak yang berada di pertigaan Ciawang. Menyediakan berbagai gaya potongan rambut. Jasa. Eta mah di mana? Di RT 15 namina pangkas rambut Asipa. Anu saha teh? Anu Kang Budi. Seorang teh kieu, Cekang Budi teh. Pilih cenah anu arara teu sirah. Nah, eta mah tukang cukur teh licik sa Budi mah. Licik mah kan? Ari batur dipangkas anu sorak manehna jabrig. Kasih war. Tegas war. Lain dah, tapi si Abu
ge malah menyebut fokus sorangan. Fokus sorangan. Abi mah jangan menyebut nyalira. Itu kenapa diraraya? Patahnya tuh. Maka itu semping wae ka Pangkas Rambut Asipan nu aya di RT 15 Kampung Citawang Lebak. Ngan omat kadinya mah kena artos pas. Pilih teu aya angsul di kana godengkeun. Lajengkeun Kang Eng nu katilu. SMK Seni Budaya. Wah, ieu mah pura dagang ya. Naon? SMK Seni Budaya. Oh. Menyediakan enggak? Memfasilitasi. Menyediakan wah SMK Seni Budaya anu aya Mencetak talenta. anu aya di Kadongdong. Cikadongdong. Eta teh hiji sakola Sapriangan Timur SMK Seni Budaya mau aya hiji di Cikadongdong. Eta teh sesepuhna teh Ibu Mia. Ibu Mia. Kepala sekolahna teh gitu. Wilujeng Ibu Ibu Mia. Mudah-mudahan lulusan tiasa janten penerus-penerus anu ngarawat budaya. Amin. Aya naon wae can di dinya teh pergi sadayana Batak ya. Dinya teh panginten sanis kantang aya Jaipongan. Jaipongan. Ngawi. Ngenak. Gamelan. Karawitan ya. Kalawitan. Sagara dirawit. Ya mana yang panjang? Bengkel Berkah Auto Solution. Iya. Pokoknya mah lamun miklan ke dieu dua nu kaika geuna teh. Naon? Bengkel Berkah Auto Solution. Digigireun SIE Cipasung. Dua aja SIE. Ada kampus nah ya. Iklan kedua ya. Ada 2 amplop. Itu dah. Aya mahasiswana nih. Kapangitan Berkah Auto Solution eta mah panginten nu kahijina khusus bengkel Nissan Datsun. Oge panginten tiasa mobil anu sanes. Eta sakali deui di jalan Sisinga gigireun STI. Udah kasebut wae kan STI Cipasung. Sumping we kadinya ya. Eta teh anu saha? Kang Imam. Anu Kang Imam. Leres. Aya Facebook na oge nya. Aya Tiasa ditinggalin di Facebook. Diketik Imam Ramadanis. Imam Ramadanis. Ya, sakali deui Berkah Auto Solution. Panjang Kang Paris Parfum Kang Oh, Indra. lamun geus Paris Parfum, geus mati sini dueun. Geus mati sini dueun. Paris Parfum panginten di Muktamar, eta teh salah sawios cabang di Tasikmalaya mah nyaeta tempatna di Muktamar. Hiji-hijina. Hiji-hijina. Teu aya deui pokona mau upami nyebatkeun Paris Parfum pasti kadinya. Bilih hoyong sarareungit. Bilih hoyong Wangi-wangi. sarengit. Ini mau kelek. Sumping kadinya. Pak ieu teh mah Lisa. Lisa. Atau nuhun Lisa. Jadi Lisa mus. Apa tadi kena kompor? Ini asa identik jeung jalan Pak. Lisa kelengar. Bisa kletik. Apa itu jadinya teh kantenan modal. Ayeuna mah si jenis-jenis macamna teh wah seueur. Sim kuring kita katana. Nepi ka ngaran minyak teh ngaran-ngaran artis. Wah. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad aya. Upami hoyong seungit aya. Kopaswati ya. Singit cengkol. Pokona seungit kopi aya. Malati. Kemang ros, kemang wah, Kemang Bolen. aduh, Pangasumping sakali deui Paris Parfum mangasumping wae ka Jalan Muktamar eta mah papayun. Payunan SMK Kesehatan. Tuh, Yes. Payunan SMK Kesehatan. Ki Haji Ya. Bilih oge nu hoyong sakola ke kesehatan mah ngasumping ka dinya. Eta napi bilih mau alim sakola tuh mangga ka Paris Parfum. Nah, Ada berebet. Dumas Banjar. Wah, iya. Kang Ahdani Saputra. Kang Ahdani Saputra mah ieu mah lamun cek urang mah Produk si madu. Produk madu murni. Produk madu murni ieu mah panginten namina Dumas Banjar parantos aya dina Facebook. Akan napi tiasa oge ngahubungi urang bisi parawagi anu mancok perieuyeun madu. Aya madu nyiruan, Madu nyiruan, madu odeng, madu odeng, teuweul, madu teuweul,
Madu pahit. Madu pahit. Lain. Berbagai macam ukuran. Pan batur mah nya. Amis. Bisi hayang madu pahit. Masyur, Mayan, masyur. Tadi baru 3 ya, Pak. Lagi. Ikut kita nyambut eta mah. Madu 3. Ya mah geus ngamadu kan diracun ieu. Daek ka madu asal daek diracun. Tah main tempat sadayana aya deui Kang Eng. Kudu tamat tadi iklan. Kampung Kolecer. Wah, Kampung Kolecer. Wah. Kampung Kolecer mah pokona mah eta mah anu Tasikmalaya. Ya, anu kurang eta Urang mah. mah wajib gemor. Gemor. Taman ngobrol ngeuing eta. Gemor. Yen di Tasikmalaya teh wisata. Panjangga wisata teh ya. Salah satunya Kampung Kolecer. Di mana Kampung Kolecer teh? Di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, urang Garut, kadari Yo. gitu. Urang Bandung kadari. Ulah ka. Sama inten hiji kolecer teh hiji ya hiji budaya oge ada kalau sepuh baheula eta teh di samping sesenian oge eta teh ngusir manuk anu kaaritu eta. Nu salajengna Kang Eng. Material RJN di Sinang Play. Iya Desa Sirna Galih. Material RJN. Anu tempatna di Sinang Palai, Desa Sirna Galih, Kecamatan Cigalontar. Pilih anu tadi itu tebih ka Ciawat mangga. Nu gadeunan teh Bah Jujun. Nah, Wilujeng wangi. Wilujeng Mbak Jujun. Mudah-mudahan eta batana CF nya. Amin. Ayo deui. Mr. Luker. Wah. Ieu mah ya. Ieu mah pokona mah terbaru. Kan yang lambat nawe ka dieu gitu. Namanya 2 kalinya. 2 kali Mr. Luker. Naon cenah mina teh? Mr. Luker. Wah. Naon Luker teh? Lumpia kering. Tapi da sok aya nu baseul eta teh. Aya. Bade meser Luker nu baseul. Pagawe keum ku nyaliran. Tos nasi na Luker. Kapan Mr. Luker teh bagi sadayana tersedia di beberapa varian rasa. Kamana cara eta mah khusus anu kanggo. Biasa pesen oge ka dieu ka sekretariat ngarona, sekretariat kompak tapi tiasa langsung ngajapri ka ubo kitu eta. Sakali deui Mr. Luker anu kering nu baseul. Padaena mah usum atuh sampah kering, sampah basah, batagor kering, batagor basah, batagor kuah. Nah, tuh ayeuna mah sagala digaringkeun. Kapan ayeuna mah aya dari order teh nya, order online shop seperti itu. Eta sejarah digaringkeun jigana di masa Firaun. Di bumi. Lajengkeun Kang Eng. Eta teh Sandi Desain. Wah. Ieu hiji keunggulan teh ya. Sandi Desain Art. Hiji genep salapan. Oh, hiji genep salapan teh teh karuhun. Oh, angka hoki. Pangitan Sandi Desain Art teh ieu teh siap menerima pembuatan baligo, desainer, pembuatan banner, sanis kanton, stiker, undangan, undang-undang gitu. Baliho itu kan, kalau tulis baliho. Geografi Happy. Nah, panginten eta Sandi Desain Art mangga tiasa ngajapri ka Kang Sandi, akan nepi ka Dina Facebook aya sekretariat kompak. Nah, Facebook oge aya Sandi Desain Art, pokona mah mangrupikeun hoyong baligo sanis kanten wae. Bisi aya nu usum caleg. Mangga salumping ka dieu. Dipanggieunkeun, ngan kudu anggar kudu mayar. Sandi Desain Art siap eta teh dina percetakan. Ayo oge panginten ayeuna mah tiasa nampinya pangubuk kaos. Kaos. Kaos sabdaran kaos. Api Dudi. Di mana? Api Dudi. Aduh, Api Dudi. Wilujeng wangi, wilujeng pocong. Hapuntenna. Aduh, ieu teh beli seueur kalepatannya. Diajarkan kaos seueur kalepatan. Aduh. Bingang pisan Api hatur nuhun pisan. Tah, ade Kang Eng?
cekap Cekap iklan. lah, tos beres iklannya. Jantan para wisadayana bilih oge gaduh produk atana pinaon tiasa panginten bilih bae diiklankeun tiasa ngajapri kana Facebookna Kang Hen. Nga-inbox sanesnya. Inbox biasa. Nga-inbox. Kunaon kedah nga-inbox bilih katingali ku batur. Ari inbox maka panyumput kan gitu ya. Kan abi pangiklankeun mangga. Iya, kan pangiklankeun kedah kumaha teh kedah kumaha. Nah, maintennya. Tah panginten di dieu insyaallah urang silih agengkeun utami nama ayana iklan palagi teh eta teh kan nami ngadorong euy kana ngawumul. Aya hiji deui PPS namanya hilap-hilap namina hilap. Terus kieu temannya. Won. Tah panginten sabadana iklan sakali deui bilih kapalagi sadayana anu di mana we ayana tiasa ngahubungi Kang Eng bilih hoyong diiklankeun. Pan aya laguna. Bade diiklankeun. Oh diiklankeun. Tepatnya. William Santen kateh Pepi di Karangpawitan Garut. Oh. Rencangan pribados. Wilujeng Mungi KTP Pepi. rencangan Kang Eng di Garut di Garut. Garut mah pokona mah. Pan tadi ge eta di Garut. Garut. Bade diiklankeun. Nah, Garut mah. Tah pergi sarana panginten sabadana iklan Kang Eng nya. Eta panginten urang lajeng deui kana pembahasan anu nempel. Anu nempel antun dua deui moday. Cenah bade layung galunggung tadi. Bade layung galunggung. Layung galunggung artinya. Ya. Nah, siap. Ieu mah panyungkeun ti Teh Yati. Ti Teh Yati manawi cenah karasa cek abi teh mangga gitu. Ya mangga we. Ada teh Panginten di dieu. apa bae? Saung legaan cenah. Oh, bukan. Insyaallah siap. Ayeuna layung galunggung. Layung luhureun galunggung marengan wanci sarutna surya ngampi pamuhurit pamit kaca angna beunang duaan waktu harita babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan bagja pinuh tinekanan layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit leungit teu pamit boa teuing cinta urang moalan apa panjangan layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung kawas nu pundung boa pasini ngajanji kapupus moal ngajadi duaan waktu harita bebarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan
bagja pinuh tina kanan layung luhuran galunggung kunaon leungit teu pamit leungit teu pamit boa teuing cinta urang moalana papanjangan layung luhuran galunggung undurna kawas nu pundung kawas nu pundung doa pasini ngajanji kapupus moal ngajadi Samaruri, katanya ya, aduh, mesti bangun kan. Aduh, amit ampun. Dia lah, nanti disusut lah. Susah kan? Ayo sisirin. Udah sisiran ini kan. Dikurut ke bedog ya tuh. Hadir apa? Panginten ka para karuhun urangnya anu ngarantunkeun ti payun. Nenek moyang urang, panginten urang. Mudah-mudahan aranjeunna nu aya di alam kuburna mudah-mudahan dihapunten saneskanten dosa pernah. Amin. Oge panginten dipaparin kanikmatan kubur ku Allah Subhanahu wa taala. Anu utami pisan mah sing disimpan di tempat anu dipikarido ku Allah. Amin. Itulahnya. Cuma ieu teh sing haria nih ta eta teh nyatinya aduh apuntenna sak kitu-kitu nah nya jeung goreng mah. Yeuh urang lajengkeun panginten Kang Eng pembahasan nu salajengna. Anonim anu ka salajengna teh nu katilu perdi sadayana di dieu teh aya kemang gadung. Geus muriak wae nya. Lain ka paingan tiisin tadinya da panginten hoyongna kieu. Da urang mah nya keur kamari keur cawoka. Ai sunna mah kitu. Keur serius kitu teh eta nya. Anu salajengna Kang Eng di dieu panginten anu anonim katilu teh dina musik teh nyaeta kemang gadung. Kemang gadung di dieu teh aya hiji kasamian sareng bambung hideung. Tina kembang gadung teh ieu teh ternyata henteu ngabahas kemang gadung. Sama sekali henteu ngabahas buahna henteu. Jadi memang karena siloka juga namanya. Kana siloka. Tah panginten di dieu teh naon ari nu disebut kemang matangtos panginten hiji kembang. Ari gadung teh panginten hiji bebetian anu memang ketika bade dituang teh kudu diproses heula da aya racun lah kitu cek asana teh eta. Mata kunaon cenah aya racunna nya sabab di Sunda sok aya sebutkeun weureuh gadung. Nah itu. Weureuh gadung sia mah cenah. Weureuh gadung disebut aja. Mata Eta anu kata suara teh Kang ubuk. Aduh. Si kuring mah ieu mana sanes weureuh gadung. Weureuh seubeung. Gitu. Tah panginten di dieu teh kemang gadung teh bagi sadayana sairna teh semacam nyuhunkeun widi, nyuhunkeun izin. Di dieu ge di lirikna teh panginten kabahas oge perkawis Gusti anu Maha Suci aya. Tanpa sakumaha panginten kepercayaan urangnya nu disebutkeun Gusti Maha Suci teh da kantosna Gusti Allah. Urang kitu. Keyakinan Anu Maha Suci teh da Gusti Allah ka urang mah kitu eta. Mata panginten di dieu teh hiji upami ceuk ieu mah amit. Naon teh sanuk. Dina lagu ieu teh langkung kana sanuk. Tah panginten nu kahiji sanuk ka Gusti Allah. Ka anu hyang widi teh hyang agung, anu kadua sanuk ka karuhun aya di dieu. Tah panginten di dieu teh kemang gadung teh anu bari dibahas ku sim kuring teh nyaeta Kang Eng di dieu teh sejarah teh kieu ya Kang Eng ya. Aya dua versi sejarah ieu teh. Tapi aktor nama masih kene eta. Ieu teh dipercayai ku para ahli oge dina internet artikel nu sanes kemang gadung teh eta teh khas Jawa Barat, tangtos di Jawa Barat tapi di Subang. Di Subang. Tah kumaha cari-cariosna teh di dieu teh aya hiji lalaki namina Lapidin.
gitu. Sanes lavender sanes. Lapidut sana. Ai lavender mah panggung laki penuh derita. Lavender. Mana ingat eta minyak lavender ya. Tapi kajemet kan sih gitu eta. Lecir. Lecir tah. Nah salajengna namina teh eta teh lapidin. Lapidin teh pancen hidup di zaman POC, zaman kolonial gitu. Wah. Di zaman kolonial janten anu versi kahiji painten lapidin teh eta teh pejuang anu mana anjeunna teh kantos nyiptakeun hiji lagu nyaeta ieu ieu versi nu kahiji nyaeta Kembang Gadung teh tah painten di tengah-tengah perjuangan eta teh lapidin teh painten teu wasa ningali masyarakat rakyat Indonesia anu disiksa ku walana ku penjajah. Dina waktu sarita aya dua korporasi, dua PT lah gitunya, PT eta disebatna teh panginten Inggris sareng Belanda pada saat itu. Naon bangsa urang teh panten digawekeun teh dipekerjakeun tanpa dibayar. Kerja paksa teh. Kerja paksa sanes kanten teu dibayar. Teras panginten Eta kampanye dibayar tuh. ieu mah dibayar. Engke. Anu salajengna panginten eta teh nuju zaman Inggris jeung Walanda di Subang pada khususna Kang Lapidin eta teh teu wasa ninggal rakyat teh. Tah, maka Kang Lapidin teh panginten ngalakukeun hiji merampas harta-harta penjajah lah gitu eta. Terus panginten dibagikeun ka masyarakat teu boga. Sami gitu. sareng Robin Hood nya. Tah, sami jeung Robin Hood lamun carita itu pakai Si Pitung. si Pitung terus eta lah mun siap juga si Pitung gitu. Ngarampokon bangsa munar menir nya eta. Demang sok dirampokan Meniran teh. dibagikeun ka masyarakat gitu. Dugi ka panginten masyarakat teh harus ningaeun bahwa ieu teh panginten ieu anu hero lah pahlawan teh manehna. Nah hiji waktu panginten aya anu ngabejakeun ka company teh ya. Teh Lapidin teh cenah naon teh anu sok mau teh nya eta ngaranna Lapidin. Gitu. Jangan ngomong Lapidin, tapi bukan masyarakat teh bukan atas ieu teh nyaaheun ka Lapidin teh ditutupan ku masyarakat teh terang gitu. Dugi kaliereun. Kana hiji waktos panginten nah hiji waktos teh aya hiji baladna anu aya wae na carita makannya anu hianat. Aya wae pokoknya. Hianat mah ya wae. Hianat aya wae. Dugi ka bebeja eta semenyaana teh kawalana pokona macan lamun hayang newak Lapidin mah tewak we budakna gitu. Nah ternyata panginten muhun si walana eta teh ngepung bumi budakna anu carita teh jeung akina gitu eta. Dicanak budakna teh peuneuk ku walana teh atuh kapan nya film ge kitu nya budak nyalamet ke budak teh. Geus pasti kawan nurani bapa makan gitu eta. Tah panginten di dinya teh kantos gelut heula jeung para jawara-jawara nu company teh gitu eta. Tah teras Lapidin teh panginten ku sabab naon budakna teh nya si budak Lapidin teh disandra teh ya nyakeun Lapidin teh menyerahkan diri. Da ieu ka budak mah kumaha? Budak kajian teu kolot. Kitu kolot mah kajian teu budak. Aya teh aya tuangan dina geus nabi nalam ya oge nya diteureuy. Kita mah kolot Belahan dua-duakeun uapan gitu nya. Tah panginten kusabab disandra, panginten akhirna mah Lapidin menyerahkan diri teh ya. Tapi da ai penjajah mah nya geus menyerahkeun diri budak teh dipaehan Kang dina carita eta teh. Dipaehan tasok situ ditewak. Panginten Lapidin teh dihukum, sateu acan dihukum teh cenah bisi ucap bahasa Belanda namanya bisi kamu gitu ya. Aya paminta terakhir gitu ya. Nya Kang Lapidin teh hayang dipangnyannyikeun Kembang Gadung. Gitu. Sabab eta teh Kembang Gadung teh lagu anu kameumeut anjeunna gitu. Tah. Dugi kaku walana teh ditedunan eta. Satos ditedunan ngalagu Kembang Gadung panjenengan si bangsa Sinen atau penyanyi sanes kana teh nya we maot we. Masyarakat Subang untuk mengenang jasa Lapidin setiap aya acara sok ngawikeun Kembang Gadung. Gitu. Eta versi nu kahiji. Janten versi nu kahiji mah Kang Lapidin teh resepkeun lagu Kembang Gadung teh hiji versi teh janten ujug-ujug tos aya we
si eta teh versi nu kahiji. Tah versi nu kadua sami carita nama kitu, Kang Lapidin teh pejuang hero kanggo rakyat Indonesia. Painten anu benten teh kieu ketika Kang Lapidin diudag ku walana nyumput di hiji wahangan teh gadumung kuat gitu. Padugikeun di dieu teh kuliah lilana nyumput Kang Lapidin teh nepikeun nyieun cacerek bahasa kalimat. Nah, ya muncul Kemang Gadung. Sami terakhir nama benang kualana bae digantung, tah ngan benten teh kuring hayang ngalagu heula Kemang Gadung. Eta mah dilagukeun ku anjeunna kitu. Tah maka khusus kaum masyarakat Subang, ieu upami aya acara nanaon, acara ageng pada khususna menghormat jasa Kang Lapidin, sok ngalagukeun pangheulana teh Kemang Gadung. Tah eta painten Cobian ayeuna. wah, iya, sapotong banyak. Tah painten tah Kemang Gadung teh sami painten teu aya nu terangeun saciptaanana meskipun tina versi eta teu wantuneun ayeuna oge nanti nyimpan ciptaan Lapidin teu wantuneun gitu. Ngan painten tina versi carita eta mah kitu. Tapi painten disepakati bahwa eta teh muncul di Subang gitu mata dari Subang nya rada ieu gitu sami eta gudang seni oge. Tah painten anu kaduana dina eta teh Kemang Gadung teh Kang Eng mengalami aransemen. Da kumaha kapungkur mah duka kumaha pan kitu tanya. Kapungkur mah duka kumaha lah ke zaman penjajahan meureun laras teh duka laras naon gitu cek kasarna gitu. Aya nu kantos ngaransemen anu ngaransemen teh Mang Koko salah sawiosna gitu. Wadita ku anu anjeunna. Teras painten aya oge mahasiswa ISBI anu kantos ngaransemen oge. Gitu. Tah painten aransemen saha anu sok dianggo ku ayeuna gitu. Aransemen anu sok dianggo ku ayeuna teh nyaeta kenging mahasiswa ISBI. Kumargi digabungkeun sareng organ, sareng kenang, sanis kanten gitu. Tah painten anu sok diaranggo ka seuseuranana bahkan kena jaipongan gitu. Bahkan kena jaipongan Kemang Gadung teh eta kenging aransemen salah sawiosna mahasiswa ISBI teh kitu eta. Tah panginten nu terakhir tina Kemang Gadung mah nyaeta di mana cenah kamistisanana sami. Kamistisana teh henteu tebih sareng Banggung gitu. Bahkan aya oge panginten anu nuju nyanyikeun eta ujug-ujug gerbek tah aya anu kitu. Tah eta salah sawiosna kaahengan salah sawiosna eta. Upami panginten urang ningali sejarah mah tadi banyak sejarah di Subang teh Lapidin. Napa kitu eta? War nonton. Walah aya Kang Ridwannya. Tah eta panginten Kemang Gadung mah simkuring redaksiran biasanya salit we nya. Salit terang. Siap anya Kemang Gadung ya ku sibutos disiapkeun lirikna. Ngapain pada jadi siap. Ieu mah urang masih ngawartoseun lirikna we nya. Siap. Muji syukur kayang agung nada jembar hampurana Kemang Gadung duka hatur kasadaya kaum dangu. Aya nu kaduana tadi dia mah keuna pisan. Neda rahmat sapaatna di Gusti nu Maha Suci. Neda di aping di jaring. Neda sapaat pangriksa kitu nya eta. Bisi lepas sih beung. Seperti kidung ya. Kitu mun kitu. Janten ieu mah mun upami keyakinan urang mah religiusna teh kental. Ka Gusti Nu Maha Suci rahmat sanes kanten pun kitu. Nyonkeun pitulung. Nyunkeun pitulung. Mata painten di dieu teh upami we tadi carios simkuring anu tadi didugikeun Lapidin teh leres dina ayana atuh da panginten ka Jawara Kapunggul mah nya terus samane tos jero berenang naon-naon ge kitu ya. Lahir batina. Tah kitu panginten eta Kemang Gadung. Nu terakhir aya Naon? Nu terakhir mah eta teh Halo Halo Bandung. Lagu wajib nasional eta. Halo
versi Bandung gitu Oh, katanya. Sanes. Hai. Nah, pangitan satu acan hal Bandung ya, pangitan simpeun beda iklan ngarona. Karena Parogi sadayana anu masih kena maranco dina acara ngaronda, bilih parogi henteu tiasa manco wengi ieu, tiasa pangitan nyakseni enjing dina Facebook-na Kang Eng oge. Oge pangitan anu teu kanyat kana Facebook, tiasa ningali dina akun YouTube Karinding Lingkar. Pilih channel YouTube dina Facebook pon patumpang siris kanten oream nih ngaranna oge kan kitu eta. Tiasa langsung mengunjungi akun YouTube Karinding Lingkar. Mung teu keng hilap di kumaha kamari di subscribe tuh. di subrek. Bisa. Cek mangodai kumaha. Cuma Arti kakarain. nah pangitan di subscribe wae, di like, pangitan di komentaran mangga konten-konten di net terus pangitan anu panyungkeun simkuring mah dibagikeun. Tenang, simkuring mah moal ngamuk, bagikeun we. Moal pedih simkuring. Pokona mah para wargi anu ka simkuring bagikeun. Merasa ka simkuring bagikeun. Macam milih saya Kang Opai, moal nanawan. Nyieun da kieu. Naon cenah manfaatna panginten subscribe akun Karinding Lingkar. Panginten anu kahiji urang tiasa silaturahmi Kang Engnya. Jelas. Anu kaduana Ai panginten silaturahmi teh manyangkeun rezeki. banyak mah silaturahmi mah segala panjang we silaturahmi mah. Tahun panjang. Umur panjang. Tah panginten anu Misi kadua. we curug. Karena bisi kana gawir kan. Tanu katiluna manfaatna teh naon? Manfaatna urang tiasa diajar sasaranna. Tiasa saling koreksi. Sering Cenah elingan. ngopai cenah ieu mah lepat tah tiasa kapan dilarekeun kitu eta. Kritik sarana diantos. Ah. Kritik dan sarannya. Sanes kritik sampul. Kan aya deui mantep bisaan. Mal ngiringan dah. Simpering mah teu bisa ieu. Kapaitan bagi sadayana mangga sakali deui kunjungi akun YouTube Karinding Lingkar. Insyaallah manfaat musim kuring oge manfaat kanggo balare. Langsung we Kang yang terakhir. Nu terakhir mah pangitan ieu teh lagu anu anonim eta teh pangitan anu terkenal di kalangan muda dan tua. Kadang-kadang kapan orang Ciliwangi mah di kola tungku budak tahu. Tapi halo-halo Bandung mah Udah kritik ya apaleun. Halo. Semua generasi. Coba generasi. Harapan Saat itu lagu wajib eta mah. Eta panginten kumaha cenah eta teh anonimna teh kieu. Eta teh lagu halo-halo Bandung teh ternyata aya dua versi Kang Eng. Hiji aya nu diyakini eta teh karangan Ismail Marzuki. Mohon, kunaon cenah diyakini kitu ku sabab Ismail Marzuki kantos di Bandung dan nikah ka orang Bandung gitu. Kapan pencipta lagu eta teh? Tamata cenah eta teh diyakini kengi Ismail Marzuki. Tetapi panginten sami teu aya nu wantuneun eta teh mencantumkan penciptana Ismail Marzuki. Versi nu kadua eta teh memang terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja eta teh diungkapkeun ku hiji veteran orang Bandung namina teh disebatna teh Bang Maung. Disebatna teh Bang Maung. Aya situsna ge kusebut disaurkeun. Bang Maung teh anjeunna teh panginten nyaurkeun bahwa lagu itu terjadi begitu saja. Ketika Bandung mau dikuasai sama bangsa deungeut teu ridho gitu. Maka panginten di dinya teh berkobarlah Bandung Lautan Api teh gitu. Semangat perjuangan ya. Semangat perjuangan. Jantan intina mah daripada kan kitu cekasan mah di cicinganku penjajah lah kitu eta cekasan. Mending di bumi hangus. Mending di bumi hanguskeun. Naon cenah tadi perkuat oge Bang Maung mah nyebatkeun teh kumaha dina lirikna jantan harita teh nu di Bandung teh sanes hungkul orang Bandung. Orang Medan, orang Batak, seueur, orang Padang. Kunaon cenah ku sabab dina lirikna oge kieu hiji halo halo Bandung. Anu kahiji kalimat halo. Halo eta teh sanes bahasa urang. Gitu, eta teh bahasa luar kan gitu. Sanes bahasa Bandung pan gitu. Bahasa luar. Halo halo Bandung. Ibu kota Periangan harusnya. Bandung. Sudah lama beta, aya bahasa beta gitu. Eta mah Maluku, Ambon. Ambon. Berarti pada saat itu oke aya gitu orang Ambon didinya bersama kan gitu. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau pan gitu. Kau teh mana Medan namanya gitu kan.
Jantan tadinya teh memperlihatkan bahwa aya beta, aya kau kan seperti itu berarti eta teh kaum bangsa Indonesia anu memang nuju aya di Bandung Pak. Itu eta sasaranna teh. Teras lajengna teh tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi mari bung. Bung teh sanes bahasa Bandung, sanes bahasa Sunda kan gitu eta. Tapi palinten bahasa Indonesia kene tapi di pulau mana nya gitu eta. Jauh. Tah ku ayana ciri-ciri eta teh ternyata eta mah lagu teh memang hasil serentak pada harita gitu. Nyata aya dua versi. Ngamotivasi, Kur ngamotivasi nimbulkeun semangat, nya semangat Eta bisa. juang. Semangat juang maka ku seueurna suku lain suku ieu seueurna suku di Indonesia harita aya di Bandung dugi ka ngungkapkeun dina lirik kalimat halo Bandung teh ternyata diwakili ku halo, beta, kau, sanes kata gitu eta. Maka terjadilah harita teh paintan lautan api teh ya gitu. Tah eta paintan tah dugi ka ayeuna memang teu aya anu wantun contoh tadi Pak Ismail Marzuki teu aya nu wantun. Mung eta mah tetemakan meureunan gitu. Peda dasar eta na peda kapueur kantos di Bandung jeung peda anjeunna komposer oge pencipta lagu gitu eta. Nu kaduana tadi eta mah sanes eta mah terjadi begitu saja gitu. Jika lamun urang banyak seperti nonton bola gitu. Asal kumaha we jadi sarua juga lagu pada gitu. Seperti ke dia nih ngomong orang Agustus. Oleh oh beginilah nasibnya saudara paten. Tapi ternyata pergi sadayana opat tangtos nama anu ku simkuring disiapkan sareng tim teh opat gitu eta. Margi naon? Margi eta nu rada terkenal. Tangtos pas seueur keneh. Naon nu seueur keneh teh salah samiosna di Sunda aya lagu-lagu anu melengkapi kaulinan Sunda teuing sanu nyiptakeunana kan gitu. Komo eta mah poe gitu. Anu barenten nadana, barenten lirikna. Mun orayan, euneuh kan. Tuluy aya oge Gucang-gucang angge nya. Gucang angge mulung gucang Nah, gitu kan apa artinya. Tapi Bang Intan ieu mah anu viral. biasanya kan mulung gucang di kebon ya biasanya mah. Gitu. Jeung dibudak anjing mah pe. Ini lebih sebelum anjing. Gitu. Nah, eta mata Bang Intan seueur pisan saeus mah gitu. Mata di Sunda mah kampanyenya di Sunda mah balik deui kana statement kreatif aya orang Sunda mah. Alimeun ditinggalikeun teh kitu alimeun. Ngabanggakeun diri teh alimeun gitu. Pokona mah itu teu gaduh-gaduh lah eta. Tah eta pargi sadayana panginten anonim nu dimaksa dina bengi ieu aya opat panginten lagu tadi nu kusinggung disaurkeun anu dugi ka ayeuna teu tararangeun saha anu nyiptakeunana gitu. Nu ka ieu nya nu ka teh nu kurang ka teh ka sebat Mohon anu kurang karekap pangtos patiseur kan yang Tuh, nya kene. di Korean mah pangtos seueur gitu eta. Mung pangisan opat oge ieu tos lami. Kantana 1000. Wah. Kamari kapan naon? Eta paribasa Paribasa. tapi kaget kur kuat tapi kan. Ha. Hah, gitu anu. Seueur keneh gitu eta. Tah kitu pergi insyaallah bener Teras kene ge mah. Kesok aya pamunut. Tah pangitu pergi Panyunut, ya. sadayana Panyunut panyunut lamonnya. Tah eta panginten anu kuring dipilangkeun dina ngarona, mudah-mudahan panginten tiasa janten wawasan edukasi urang sadaya kitu eta panginten kaleresan dina wengi ieu oge, simkuring panginten emut ka karuhun-karuhunnya teu kumargi sabaraha kali kapan kasebatnya galuh kasih marosan santen. Tah panginten Kang Eng tadi simkuring kantos ngobrol sareng rerencangan anjeunna teh media gitu. Jantan kampai cenah hayang hoyong pangangkatkeun lah cenah. Sisi Tasik anu mana geus dipopohokeun cek simkuring teh naon wae. Sok da cenah Tasik mah terkenal hiji cenah geus puguh kota santri mah. Anu kaduana mah unik naon tukang kiridit gitu. Siap, insyaallah simkuring bade goreng heula gitu. Sabab cenah hoyong dikuar meureun. Sisi positif jeung motivasi kiridit teh naon? Nah, mun ujug banget teh. Sini moyang teh kiridit. Ayo kawan,
Siap insyaallah Kang Iya. Mudah-mudahan. Batik oke di Tasik. Mohon. Enak tos kirang ka eren ku batik Nah, tiba. tak itu pitanya. Mudah-mudahan si kuring bade ngaringkes silanya seriusan supados kapidangkeun naon sih. Tapi laras ada Kang. Pun lama abi oge kan keur ngorana baheula keur pamudana. Ngiriditkeun ka Kalimantan Gitu. Mantap dugi ka mun di Jakarta teh Tasiknya. Pasti. Nah, jangan Kamana iki oge kapungkur. gitunya. Tuh. Kiri ini pokoknya orang Jawa mah. Mantap cenah judulna teh Kang Engki ya judulna teh cenah aya sisi yang dilupakan. Padahal eta teh sejarah motivasina kuat. Gitu nyirikeun urang Tasik mah karuat gitu. Jeung dina kredit teh cenah aya sistem saling kepercayaan. Nah, Dan untuk kepercayaan mah mata Wah. Tasik mah orang nate berarti bangkit jalujur mantap siap insyaallah nya mudah-mudahan orang luar mana teh gini nih luar biasa nama lagu Tasik dulu Tasik kiri siap ingat turun Siap. kata kaubuk nadi serena Kang Ayang Ngodai Kang Pai oke penginten para wargi wadia Bandung manco dina ieu hatur nuhun hapunten tentang tos seueur kalepatan Kabeh duding. Kapi duding hapunten kasuan sanes waktos mah di atas ku sim kuring ka dieu nya urang ayeuna mah kampus ngomong jero nya yuk atuh ah penginten ieu mah kumagi waktos teh ya Orang nguriling lah. siap urang udah ngarana sateasana panginten biasa Kumaha? pilih aya tutur saurut Tutur. tutur reka basa pasalian aya kata anu ngobrol terang-terang bentur kana suhun hapunten we sadayana kitu urang tutup we ku lagu Ngarona. Ngaronda urang ngaronda ngakuar budaya Sunda ayeuna urang waspada budaya tinggal asa hariring di tengah peting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda karurung budaya deugeun sabebe leuwih urang jaga tinggalasi budaya Sunda karurung budaya deugeun sabebe leuwih urang jaga tinggalasi. Hariring di tengah peting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda karurung budaya deugeun sabebe leuwih urang jaga tinggalsin budaya Sunda karurung budaya deugeun sabebe leuwih urang jaga tinggalsin